maka cenah kumaha ma'a bako iro siha sarta tumetep tungtungna itu cucuk dohiron barianan anu nongol barianan anu nemrak dohir lam tasih hak tah henteu sah naon as-sholatu sholat ma'aha sartana itu saukah jadi sholat mawa cucuk jadi cucuknya rada panjang ya jadi cucuknya diperinci aya cucuk panjang aya cucuk pondok nu panjang nu si ketum nu pondok nu si uday aya nu panjang nu pondok ya jadi hartina nu pondok mah tembus kana daging nu aya nu panjang mah nepi kana daging sarung berarti urang henek gitu rada henek gitu buntet maka teu sah naon as-sholatu sholatna ma'aha sarta itu cucuk wa in soha sanajan sah naon al-wudu'u wuduna tuh baik gitu nata jadi ku ieu mah buyar nu tadi aturan nu ti heula ceuk ulama nu ngarinci atawa ulama nu teu memperinci pokona mah lamun cucukna tembus kana daging wuduna rek anu ngahukuman sah wae oge anger salatna mah teu sah wuduna mah sah salatna mah teu sah naon sababna sabab syarat salat lain sekedar boga wudu wungkul pan urang teh syarat salat teh aya 8 rupa teh di antara teh kudu suci tina hadas leutik hadas gede tuluy kudu suci tina najis tak urang teh mawa najis dianggapna teh naon najisna eta tungtung cucuk nah tungtung cucuk dihukuman dan teu najis apa eta tembus kana jero daging anu campur jeung getih anu mana getih teh najis teh jika kieu atuh urang salat mawa benang salamar bijil tina liang tai bisa tinggalin kita bisi dahar urang dahar ye baeb dahar ai dahar teh pan sok aya non buuk buuk cihindun ka bawah panjang modok aya modok teh rambut teh bijil sawareh bijil nongol sawareh di jero tah ieu teh sarua salat mawa najis kudu kumaha atuh cabut si rambut eta teh kana meh jerel ya kacucuk-cucuk tan gitu tah jadi lebih si urang kacugak bisi kacugak cenah ieu kacugakna teh dina sementara ieu dua rupa heula aya kacugak nu aya kaitanana jeung susuci jeung wudu berarti kacugakna dina anggota wudu supaya wudu hayang sah dina leungeun berarti antara ramon nepi ka siku kacugakna teh beda lamun kacugak meureun dina saluhureun siku da eta mah teu wajib diwuduan tapi tadi teh lamun wudu dihukuman sah da kuberes cucukna dina bitis atawa dina nu kieu dina tonggong saperti teh wudu mah sah ngan tetep lamun di bawah salat mah wajib dicabut nya pan tadi teh da ari salat mah lain sekedar suci tina hadas leutik suci tina kudu wudu teh ya kudu suci tina najis sementara lamun cucuk atawa kacugak urang tungtungna nongol sementara eta si bagian cucukna nancep kana daging anu campur jeung getih anu najis teh ya maka urang sarua jeung salat mawa najis jadi anger we sanajan dina tonggong ge lebah rek salat mah kudu dicabut aya lebah wudu mah teu kudu da teu matak ngahalangan kana wudu kana sahna wudu kecuali dina anggota wudu eta mah dua langsung hukum teh keur wuduna wajib dicabut komo rek salatna mah jadi keur wudu ngahalangan sahna wudu keur salat ge ngahalangan sahna salat